Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nepangkeun wasta abdi Natasha Lestari sapara kancah. Wasta abdi Kartika Yulianti. Wasta abdi Neng Rida Karyani. Wasta abdi Fadil Samsurijal. Saha anu acan terang biantara? Biantara nyata omongan anu ditepikeun ka balar asa cara lisan. Boh langsung atawa dibacakeun tina teks, sifatna saarah, sarta ngandung pikiran atawa amanat anu hayang ditepikeun. Luyu jeung acara anu keur disanghareupanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melak jati sisi leuweung. Di Ceboran ku cai, sita di aya nu malaweung. Ajaran sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, rampes. Ibu guru anu kuring. Sareng rerencangan sadaya anu pusing kuring di pikadeudeuh jeung reus. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja kanu maha kawasa, puji kanu maha suci, mangga urang sasarengan sanggangkeun ka Ilahi Rabbi. Nu mana kalayan hidayah sareng inayahna urang tiasa patepung lau, paamrok jongho, patepang rahal dina ieu patempatan dina kaayaan sehat walafiat. Shalawat wassalam mugi ngocor ngagolontor kajunjungan urang sadayana habibana wa nabiyana maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kakulawargana, sahabatna, tabiin tabiatna jeung urang salaku umatna dugi ka akhir zaman. Pamugi sadaya ajaranana singna janten sapaat umatna saampar jagat. Payun simkuring ngahaturkeun nuhun kapanata calanggara anu karantos masihan waktos kangge simkuring ngadugikeun biantara anu jejerna Reus nagara, reus kubasana. Hadirin dulur-dulur sararea, upami urang angkat ka kota, urang tiasa ningalikeun gedong-gedong anu jarangkung sumebar di mana-mana. Kabaca plang anu sakitu gede jeung jelasna di eta gedong. Contona Red Cross Hotel, One Shop Market, Akbar Hospital jeung lain sajabana. Sadayana ngangge bahasa asing. Sanajan oge eta gedong teh aya di urang di Indonesia hanjakal tibatan hariwang urang kalakah reus kana kejadian anu sapertos kitu. Malah mah teu di kota wae di lembur oge tos sanes hal anu biasa. Kiwari kualitas bahasa Indonesia diragana beuki handap kusabab masyarakat langkung resep ngangge bahasa asing. Ieu ngarupikeun bahasa anu gede pikeun urang salaku peserta didik anu gaduh kewajiban ngajaga ngamumule bahasa Indonesia. Komo deui Indonesia teh kasohor beunghar ku basa. Kirang langkung aya 718 bahasa anu aya di Indonesia. Tangtos urang oge ngamumule bahasa anu aya di daerah sorangan. Wabil khusus kangge urang nyaeta bahasa Sunda. Para wargi sadayana reus nagara, reus kubasana. Tangtos kewajiban urang sadayana sangkan ngutamikeun bahasa Indonesia. Salaku pemersatu bangsa, bahasa pitunjuk pikeun pendidikan Indonesia. Ngajaga ngamumule bahasa daerah salaku bahasa sapopoe. Tapi urang kudu bisa ngawasa bahasa asing. Sabab teknologi beuki maju, bahasa asing oge beuki asup ka nagara pikeun kerjasama antar negara. Nyatana anu disebut bahasa internasional. Sakitu wae anu kaprihatur. Ugia ageun manfaatna umumna kangge salarea khususna kangge simkuring anu masih diajar medar bas diantara simkuring ngeda dihapunten ka sadayana ka warung meuli cikur Balikna ka mangtatan. Sakitu anu kapihatur Hapunten sadaya kalepatan. akhirul kalam. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.